jawab. Ngajak. Kayak di sepi. Era kayak di nupoek Suwan teh mung sia. Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda berbaju. Corona koplok. Bener aing jadi hese dahar. Geus reng ulah. Cing, urang boga kabogo geulis Kang. Keur urang keur ulin ka Kang Jaki di Kawung Sari urang menang awewe geulis. Daguan urang bawa kabogo urang. Wah, ai kana awewe mah percaya aing geus gareng euy. Ada deket jeung si Kang Rohan. Saya si Kang Rohan mah kitu dah. Pura-pura ka imah tukang panggung kadahan dikenalkeun si gareng ka awewe. Nonton film ka kota saya berdua. Tahan jakalan uangnya tidak dibawa. Hampir saya beli karcis 2. Saya cukup menonton gambar luarnya. Duit selamat tapi kaki saya rindu. Pacar saya dilihat dadanya ratu. Rekajo duit aduh tinggalan imah balang jalan kaki panjang. I love you baby. Gareng hei. Biasa bebas. Naon anjing? Eta kana unjang anjing teh ye. Urang timur boga budaya malu. Teu dimenangkeun cuam cium hareupeun umum bari jeung lain muhrimna. Pamali gareng. Yang penting mah urang mayar sia. Oh jadi maneh teh tukang nu kitu? Heuh. Lamunnya maneh tukang nu kitu cing dewek mesen hiji. Neng, sauran rencangan Neng. Wartoskeun pun lanceuk Kang Cepot hoyong gaduh ka bogoh Neng. Awas. Ulah bogoh kanu baju hejo ka bogoh aing rek dikawin ku urang. Si Akang boga mengpeng boga duit geus nabeuh. Sun abdi. Astra jingga hoyong gaduh ka bogoh manawi gaduh rerencangan. Aya. Saha? Rerencangan abdi namina Neng selfie. Wala. Naon? Maneh kadenge awewe nu keur dikenalkeun ka dewek engke teh ngaranna teh selfie. Ai selfie teh ngaran modern, ngaran masa kini, ngaran gaul. Orang kota moal teu beungeutna ge siga si Manohara. Awas. Pasti make lepis. Cepot milik selfie, selfie milik cepot. Sesama beus damri jangan saling mendahului. Jangan. Ai kuring rek mesen hiji sarua. Selfie enggal aya nu hoyong kenalan itu tingali lucu. Aya jajaka tingali beungeutna siga tomat buruk. Goblok si anjing. Ongkoh lucu tapi nyebut tomat buruk aing. Enggal selfie tingali lucu. Aya jajaka tingali pangambung lagi nepi ka mancung kalebet. Ngomong we pesek gitu ka aing. Enggal selfie. Awas selfie milik cepot milik selfie. Sok we. Sacakalna masalah awewe. Jenna heliki ya oya nu paling nikmat jadi pagawe kantoran. Saban bulan narima duit gajian pakokolot ge tangtu aya pangharpan bakal narima
pasiunan. Aduh, selfie. Diwala-wala. Pakaian teh. Aing ngaran selfie, aing beungeut siga hileud peuteuy anjing teh. Lain tadi cepot milik selfie, selfie milik cepot. Sugan aing mah geulis demi Allah, diwalah-walah nu jiga ngaran si selfie teh jiga si Manohara. Aing teh kalah jiga si Manokwari gitu mah. Demi Allah, dewek mah lanceuk nu adil pek ridho lillahi taala si selfie merek keur maneh da aing. Teu bisa. Kapan tadi ge perjanjian cepot milik selfie, selfie milik cepot. Sacakalna, sacakalna. Lain batur lega tanah ieu lega tarang Ya. Neng sesek gimana? iya neng sesek teh meureun ai beungeut cinen ai awak petinju siga maneh kasep sia koplok aing teh bogoh ka maneh sia tuh jadi ngambak sia ada gara-gara na tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cobi abdi hoyong gaduh ka bogoh manawi aya rerencangan upami tiasa mantong nu sae-sae namina model selfie bilih nyalahan abdi maksud minggeus koplok atuh teu nyerian cenah geus atuh abdi mah biasa we anu namina jajar pasar aya keneh rerencangan abdi namina neng Nopi ai Nopi mah jajar pasar so namina teh Nopi tuh ai Nopi mah di Kawung Sari ge loba pasti geulis moal boan ngaran Nopi mah geura sok. Waduh si Dewala menang nu geulis aing euy. Dasar kau bau keong. Rada teu ngeunah kuring dina ngalaguna ge. Lain bau keong, bau huntuk. Dasar kau keong racun baru kenal udah ngajak tidur ngomong tak sopan santun kau anggap aku ayam kampung kau cium diriku kau manja diriku kau peluk diriku hei kau tak tahu malu tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy hei empek gerahakan eta ngaran Nopi usia Dewala mangga ka panganten istri sareng panganten pamaget ayeuna dilajengkeun upacara adat di Nararaga nincak garanat lain nincak garanat blagung nincak nog sia teh nincak endog teh lamun panganten awewena geulis panganten lalakina kaset ai panganten awewena siga cocodot panganten lalakina siga beurit mah nincak garanat sia teh beres malam pertama modar duanana Tedang danan. demi Allah aing ngetibatan si Nopi mending si selfie dipikir-pikir baik Ya balin balik ke salon, balik pasea dandanan teh. kucil ditongcotkeun ka hareup sorry kagak level OMG hello Aduh. anjay hayang dihukum mana nyebut anjay cek urang ge mata ayeuna mah jeung anjay ge mending anjing sorry kagak level loh gue en waduh Dawala awewe gaul sama ABG masa kini gening budak baheula masuk ayahnya barudak ayeuna nu gaul gitu cius mie apa mie ayam anjing eta ku make anjing wae sia mah nu sia mah leuwih parah aing ngaran Nopi aing beungeut jurig bedug aing
Keun bae kuring mah pamilihan pun lanceuk nu baju hejo we nu hareup lain ge pamilihan sia misakeun atuh aya nu baju hejo mah Kang Elang media ge hayangeun aya nama kieu we pokona mah aing pepeje ulah aya nu ngarebut ka bogoh aing nu hareup lamun aya nu bogoh ka bogoh aing nu baju hejo bakal aya banjir getih mancam we sia geus aya nama kieu we kulantaran dewek lanceuk panggedena pambedah lawang pambarep cikal ai cikal teh nya liciknya nakal percaya nakal ya komo bungsu eta pokoknya bungsu mah borongongos karena susu nganggap nu gelo da bungsu jeung cikal mah sarwana kulantaran dewek anak panggedena ieu awewe ku dewek urang bagi jadi kabogoh masing-masing awas lamun milih nu hareup maneh dikadek ku aing tugek moal kulantaran dewek anak panggedena urang bagi jadi kabogoh masing-masing tapi dewek mah moal menta nu hareup da kabeh pasti hayang nu hareup panggeulisna tah lamun kitu mah urang satuju kuring mun kitu mah urang bagi awewe jadi kabogoh masing-masing numutkeun urutan biu geus mimiti si koplok malicik ieu nu hareup jeung nu hareup nu tengah jeung nu tengah nu tukang jeung nu tukang anjing aing kabagean cau katin cak anjing deh sabar sabar kieu ai ka awewe tinggal itu contoh lanceuk tuh sopan santun pake tuh mamanapan tuh bertahan satu cinta bertahan satu cinta bertahan satu cinta bertahan satu cinta ya ai ka awewe mah atuh ulah kasar kitu dol cium mah sia mah lain awewe murahan itu teh sia teh ka awewe mah kudu amis budi cinta basa sopan santun nomor hiji ulah nyium sangeunahna moal ngeunaheun di hareupeun umum sia teh bae jeung lain muhrim olo ai awewe mah kalah muka tumpang harta kalah kulit tumpang duit teu beunang ku duit tarekahan teu beunang ditarekan culik sakalian ai wani mah kawin lari ngan meureun dikawinkeunna jeung Hansi Pungkul jeung Lebe ngan biaya rada murah teu kudu tetanggapan nyabok da wala anu bajuna hejo mah anu baju hejo mah geulis sombong pajarkeun teh sararea mika cinta ka manehna geura sok dengekeun sombong nu baju hejo cing tuh aduh tuh tingali sorana we salarea mika cinta nanu menung ari cinta sangan iya tak cinta nu nya mata hoyong kabeneran patuh keur carita cinta lolobana cinta dunia aduh geteran anu munggaran datang harapan masa paduduan masa anjeun ngajak ka pangandaran cinta dunya asa duaan kerjaman Adam jeung Hawa mimitina aduh anjing kabogoh aing direbut cinta suci cinta anu sanyana cinta nu sejati lahiran hati maha suci harita aya
bayar gelos ya. Cinta suci, cinta nu sanyana, cinta nu sejati, terlepas tina ugeran. Aduh, aduh, salaria mika cinta, nanu manang hari cinta sanyana. Apa bos? Hoyong kabeneran, Ada daun sini kalah kangagokan cici. Cinta, lolobana cinta dunia. Aduh, geteran anu munggaran. Datang harapan basa paduduaan. Basa Wendy ngajak ka Pangandaran. Cinta dunya asa duaan. Kerjaman Adam jeung Hawa, mimitina aduh aya cinta suci, cinta anu sanyana, cinta nu sajati, lahirna ti maha suci. Hayu atuh au jajab ke neng nok wih. Kamana wih teh? Kadinya caket kadinya ka Cihanjaro caket tanjakan mimiti nu aya masjid. Oh, orang Cihanjaro sok. Bilih aya nu ngaheureyan budak ngora wayanan neng kedah ngaleng ka. Wah modus si monyong mah. Aduh hasil si dewala anjing teh goblok euy. Aduh aing nu ngajajanan si dewala nu asikna euy. Sok wayahna kedah ngaleng bilih aya nu ngaheureyan. Ke bade mawartos heula kapur lanceuk. Kakang cepot ti payun pada ngajajab dek nok wih ka Cihanjaro jor mantok goblok sia. Nah kitu geuninnya. Atuh kai areng bade ngajajab dek nok wih ka Cihanjaro didoakeun ku aing sing dipegat jurik anjing. Lain jadi araramak ku awewe mah nya. Waduh. Eta si dawala nganterkeun awewe leungeun teu cicing kitu. Nepi ka mijah eta ramo. Aing si dewala menangkeun emas, aing menang keresek Alfamart teh. Ja bagus barolong di keresek teh. Ngan alus awak Kang. Tapi sakieu mah lumayan ya nya. Ya tuh. Hah? Ya Kang Dodoy, lumayan sakieu mah Kang. Ya tuh. Wah. Hitung-hitung meuli merek kutang aing lah. Kadar ieu cenah pipina kembu sabelah paduli teuing lah. Matak naon nu sabelah mah ku aing popokan ku semen ngarah ka sarua. Atawa unggal rek dahar tampiling heula. Ngarah bareu aing. Si dewala make lagu aing ge make lagu Sunda lah teh eleh aing. Sugan hasil aing lagu Sunda mah. Potret manehna katampa minggu kamari di figuraan disimpan di hade-hade hantem ditetep jadi batur dina simpe. Aduh enakna mapaesan taman hate potret manehna ditilik di sidik-sidik ditetep di bolak-balik monyet bikang jeung jaluna. Astagfirullahaladzim si gareng aing keur ngeunaheun nyanyi nyebutkeun monyet bikang jeung jaluna
Ngalekeun monyet keur bobogohan ka aing. Duh. Disangka monyet rek di rapalan. Duh. Oh, aku isyarat. Oh, jadi gitu. Alim bilih kieu. Oh, gitu. Beda. Oh. Beda. Beda beger kolot mah ku isarah we. Kayak ditindihan. Alim bilih engke kieu. Jawab. Ngajak. Loh. Kayak di nu sepi. Ya. Era kayak di nu poek Sugan teh mung sia. Reng. Anjing teh. Nah. Ai mamawa nu geulis ai meunang toke. Beda lu sih mah. Ieu mah bobogohanna kudu khusus di nu poek ieu mah. Kita dangdut. Oh, dangdut. Motion. Kita jaipongan. Teresep tradisi. Jazz. Tunduh. Pop. Loba teuing di kaset. Ai maneh hayang naon? Nopi pengen breakdance disco. Dugem anu kikituan sirahna tah. Tripping. Iya hayang dugem anu alampuna teh geuning parareum poe. Oke. Kita disco dengan Neng Nopi. Musik disco. Gelo melarikan diri anjing deh. Pamanyer lapur. Anas geus dipander 25.000 meuli baso anjing hangus. Ngabelaan teh jajan pan. Manehna disco joget bareng oke. Oke. Jogetna rada panas seutik oke. Urang merosotkeun calana manehna indit. Hanas urang duit 25.000 keur meuli beasap sakeresek dipake manjer hangus. Tuh. Nanaonan ilai. Nanaonan sia. Oh. Siga teu ngasaan ngora bapak. Aduh, nah eta mah budak hiji ngalawan wae. Kang Semar gancangkeun ulah loba teh. Mangga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.